Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun abdi ajeng RI ti SMP 5 Kuningan kelas 9D. Di dieu abdi bade nyaritakeun kajadian nu ku abdi kaalaman waktos mimiti aya sisa salad COVID-19 atau virus corona. Awal virus COVID-19 teh aya di Cina, tepatna di kota Wuhan. Awal virus teh abdi kelas 8. Basa eta abdi libur sabab kelas 8 teh nuju ngalaksanakeun UN. Basa libur eta COVID teh masih di Cina, teu acan nyebar ka Indonesia. Pas antos libur sasalad COVID teh asup ka Indonesia, atuh sakola teh diliburkeun deui. Di Indonesia, sasalad COVID teh tereh pisan nyebarna. Salila sasalad COVID teh, sakola-sakola diliburkeun atawa diajar online. Salila diajar online, aya positif jeung negatifna. Positifna, urang ngacegah tambahna angka COVID-19 di Indonesia. Negatifna, nyaeta urang hese ngarti pelajaranna. Kaharepna urang teh kudu nerapkeun hirup new normal. Saupama sasalad COVID-19 teh geus leungit, nu mimiti abdi teh bakal bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Hikmah nu urang candak ti wabah COVID-19 ieu urang lebih rajin ibadah, leuwih caket ka keluarga, hirup leuwih bersih. Sakitu wae ti abdi ajeng RI, punten upami aya kecap nu salah mugi sasalad COVID-19 ieu teh tereh leungit tetep jaga jarak, nganggo masker, tong hilap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.